Aduh, Kak, rumah kayak aing nyandung baik itu ya. Kayak orang dagelis tau udah. Cisaeng. Ngomong syukur amat dia nyandung. Gablek duit aja sih. Tuh, duit mah terus dengan nyandung baik itu awal. Jalma susah yang nyandung, duit tegablag, bunuh diri pelan-pelan dia mah eta. Yang aneh karena dia teka harta yang dia. Belum si haji di bae urusannya dia ieu. Pugu boga pangala 100.000. Hayang nyandung aing mah teu kaharti. Ngadulu si haji dah nyandung. Eta ngadulu si haji kolot. Ya mejikana pangdaeng boga dua eta. Bener teh eta mejikana dua. Boga dua ge manehna kuari hali we unggul poe si haji ge. Pugu boga pangala 100.000 nyandung. Pamajikan pertama diberi 30.000, pamajikan kedua diberi 40.000. Eta giliran pamajikan hayang senam, hayang seksi, hayang diri bonding, diri hulu kamaring jeung duit kenaing. Dia hayang dong kitu. Nyana naonan dia ngabalangsak-balangsak hirup. Mending di bagusan dan aya pamajikan dia bawa ka salon dijieun herang ku dia. Ari geus dijieun herang mah. Oh, ratu kini-kini ge eleh. Dia semprot ku di ababna pangulah bau keong buruk. Tos kan aya teh kuari apa nyemprot abab teh pangseung ieu. Ini tadi cium sini katumbar makana urang ge bergairah. Dia mah ngomong-ngomong hayang nyandung aing mah sok ngukur dompet. Bergayalah sesuai kemampuan isi dompetmu. Besok laga jeung lagu, kemudian laga. Mas tukang parabot hayang nyandung bunuh diri pelan-pelan. Macem bae. Tuh aing mah dina curhat naon bae nondang aing ka dieu. Ngeubeuteung aing lapar can nyatu. Baju ewe dia teu ngejo ieu. Henteu boro-boro ngejo, kurang makan kurang boro. Panyakit dikang eta kurang duit bitrik ngejo. Aing sareuk sampak ka disisihkeun. Iya, bola. Iya, kitu mah dibalangsak na alabatan aing.